Mananya kata dongeng entok nu zaman flu burung? Entok teh datang ke tukang warung. Cek, cenah ka tukang warung teh. Aya naon? Rek meser nog entok abdi. Aya nog entok cek. Eueuh. Oh, balik deui. Isukna geus nalol deui. Aya naon teh? Aya nog entok. Eueuh. Balik deui. Aya nog entok cek. Eueuh, sakali deui sia datang deui ka talian ku aing. Balik sieun. Isukna datang. Cek, pek sia daun deui. Rek meuli tali cek. Aya tali? Eueuh, tamang. Eueuh, teu aya tali pisan. Teu aya, ari kitu kunaon? Aya nu entok atuh. Nanyakeun heula, sieun di tali. Atuh aya nu entok. Sia teh. Tah, urang mah dongeng hiji deui mah. Dongeng kuya tiluan kok. Kuya teh nu gede dua nu leutik hiji. Urang iuran cenah euy hayang ka restoran. Kulantaran duitna teu cukup, ngeuse meuli minuman. Dah. Kuya teh. Nya ngariung we tiluan. Barang rek nginum pisan tiluan teh nya. Brek teh hujan gede. Atuh, engke balik kumaha euy kahujanan. Ceuk nu hiji mau payung atuh. Embung jauh. Mane atuh? Nuduh ka nu leutik. Mane nu pangleutikna ka itu balik mah heula mau payung daguan kurang di dieu. Mung sieun urang nyokot payung ke ieu minuman urang diinum. Moal. Janji. Bener ya lamun diinum urang mah kajen tertulis nyokot payung. Nya sok. Leos ini tidak guan. 10 menit, 20 menit, sajam, 2 jam juga 3 poe. Can datang kene. Weuh wae ceuk nu dua teh. Geus nginum yah, nginum rek regot pisan, ai lol teh ti kolong kursi. Sok, diinum moal tulus nyokot payung. Can ini sia teh. Saya 3 poe teh nempo. Ngawas. Tah. Aduh. Sadenge. Siga dongeng anu kamari geus dicaritakeun urang sok siri wae teh. Heuh kereta api jeung tukang kupat. Kereta api keur melenceng tukang kupat dagang sisi rel beak meureun. Di kumah ai lap-lap beureum. Beres rumah piring dikebut-kebut katingali meureun ku masinis. Alah tanah bahaya direm sakalikeun. Bret noloh tina janela. Aya naon mang? Teh naon kantun samalna wungkul. Ai sia. Nu nanya ka kaler sia kaki dua. Teu pugu-pugu. Tah. Urang mah yang merampok. Aya rampok mun nya euy. Katemak tah. Katemak teh palebah deukeut beutungna pisan. Datang ka dokter. Wah, dok punten abdi pangoperasikeun lah cenah ieu pelor dilebet tok operasi ku dokter. Geus beres. Dijahit deui geus. Atos dok, tos beres. Nyaan tos beres pisan. Atos Ure demal mayar aing mah cenah. Eta ceuk dokterna paduli teuing da gunting negeri jero beuteung keneh. Reuwas kapaksa nyemak ka dokter. Kajeun sia da gunting negeri jero beuteung keneh. Terek kumaha atuh. Tah, ai copet awewe mah eta. Apa nina bos keur pagelek-gelek nangtung. Aya copet awewe ngodok kana saku teu nyaho beureuh soek sakuna. Tobros jeung teu make celana jero deui. Begitu sup leungeun langsung didempet. Trak. Sok sia, mending digerowokeun copet, mending usapan. Da tibatan digerowokeun copet sieun, tentrem we diusapan. Sabot maju. Keul nama keul tapi kumaha da meureun. Aduh. Hayang seri wae urang mah tah. Tah urang mah resepna ngadengan nu lajo main bal euy. Tah. Di stadion maklum orang kampung bareng ti luhur aja teh. Ai makanya di tribun nya ai bareng ningali mun nempo baturna di kampung. Itu si Udin main ai gorowok teh. Udin, mane teh Udin? Balikna bareng nya Udin. Eta hanapeunana keuheuleun di asongan Suryakanta, Muhammad Suryakanta pa. Song dituna deket matana, da langsung atuh. Din, balikna barengnya. Apa jadi gede asa deket. Balikna barengnya Din. Pakai omat teh. Pakai omat. Omat din euy. Jadi laun ngomongna. Pan lamun nu dagang mah turna nu make Suryakanta kacamatana gede pisan. Teu gogorowokan teh kajauhan. Kanu dagang, jeruk. Meuli jeruk euy. Mungkugeun dagang teh jeruk. Terus teh nemalan, jeruk. Nyam ka abdi, nya meuli jeruk urang. Dasana jeruk ya mah loncat. Si orang gede teuing ka camatana.
Wah, kasih diting bohong nah. Atuh meureun tukang dagang neka dulu gede pisan juga butanya euy. Apa ngaranna ge dongeng. Oh, da ngaranna ge dongeng.